Ya, tongok dari satu lagi berium barang tete. Mencenok ke didinya, oi. Dari mana? Dari lato-lato. Lagu ngarona, ada mah budaya urang di bahulanya. Ngarona mah dulu. Selain tinggal jaga keamanan terus bisa aya naon-naon bisa anu teu damang anu ngalahirkeun nya sadaya ayeuna usum HP da ngaranna HP mah pan kawates HP mah nya kawates bisi beak baterai teh mah sinyal eueuh teh mah atuh pulsa beak HP atau HP dari Jawa membajikan selingkuh wae loba deh begitu deh kemata karena teh perlu dulu ini mata tingkat gede karena adanya bahwa mengarona teh pengarona teh mulung sapu nanti menang mau lain-lain menang mau ketang ngalah tapi itu berbeda isu-isu berbeda kan bukan ada walau badai lu mengarona masyarakat itu seperti di bangsa di bangsa di akan ya karena teh berat kapan ngaliwat ini kada daun yang ini besok berat dahara Rona jongjon dahar atau bangsa jongjon mau kadang-kadang bangsa tapi ngilu dahar ada bangsa terselemur lain ngomong-ngomong daharnya model shampoo bisa pirakeun ayeuna mah dulu Ui, nu itu padahal teteh tuangan anu luar biasa dulu nya tuangan anu bakal jadi sum-sum jadi balung jadi baga pangawasa dulu deh mata kalau kurang baheula mah da tuangan ada bebetian mata kalau kurang baheula mah jarang rakyat dulu nya jarang gering walanya umur dari anu harti umur kumaha hareun tapi pan urang bungan hirup di dunia aya syariatnya tujuan ngajaga kesehatan di antara anak kuda hari sama di masyarakat ini dahareun baheula mah kenyang aya curcur aya Nagasari aya Putri Noong aya Bugis aya Wajid tuangan kolot kurang baheula mah nya ada ceulit teh asih aya Misro Comro Burayot Jereng kadang-kadang ngedret jereng teh geuningan hakaneun anu buleud hejo mah kalapan jerona aya bula-bula telepon ada di luar gawe disebutna jereng pan digegel di jero teh jer digegel jer telepon punya candi tuangan baheula mah cara rasi ngada ceulit beda jeung tuangan ayeuna arelane udah ayeuna mah di kota moal apaleun ganyol nya moal apaleun ganyol kahanan urang kota mah naon sih hotdog kebayang ku sia hotdog teu ngaran di gesane hotdog teh bahasa Inggris hari hot artina panas dog artina anjing kabayang anjing keur moyan dihakan pikir ku sia meureun teh nyegak we kahapaneun teh make jeung hamburger hamburger pasti hap ada-ada banyak penyakit teh eta mah bareurat teh nya da kahakadeunana pinuh kimia wungkul atau bahan pengawet instan cepat saji teh pinuh ku instan pinuh ku naon bahan kimia naon kebi kebab bro leuh kebi mah sia ya bahkan dararane
mata penyakit lagi barudan pada nama makanya ayah penyakit diabetes ya gagal ginjal kanker ganas liver vertigo ya aralane penyakit dengan cuile jantung koroner baheula atuh di kampung penyakit paling oge budug senang bisul genyeur hapur mah gampang kulaja jeung minyak tanah beres baheula nya esrek penyakit baheula ya sangsara mah penyakit nasib goblok gitu penyakit gara gampang baheula boleh dina sasatuan padahal mararane penyakit teh tina reungit aya penyakit DBD demam berdarah tina reungit teh ya can aya malaria tina reungit kene cikungunya tina reungit kene kaki gajah maka jeung aya nama cacar monyet antrak penyakitnya flu burung, flu babi, corona, penyakit kena sesatuan. Baheula kena sesatuan penyakit paling oke utomo. Kami sendiri pernah ketemu dah. Kemudian sendirinya ya. Tampaknya laki Jamila itu. Ya. Tamu teh satu lagi beureum barang teh. Mencendokan jadi dinya we. Jadi mana? Jadi lato-lato. Nah, baru atuh tadi. Baheula mana channel listrik gambaran pemajikan. Oh, beres. Dicokel we teh si kawan teh. Baheula ai tobo kana laki wae. Kawetara nya. Mau kawetara. Da tong geus seureun. Kiraos situ ge jebur. Dulur. Kaiji situ ge jebur. Kadua ada naon cing? Bau basre. Penyakit gondongan baheula maya. Gondongan di bawah. Gondongan di bawah kayak kekacangan baru kacang. Pilih buat goblok ini. Pokoknya baru kacang. Kacangan lain kacang. Kacangan baru. Tidak bohong dia tahu. Udah jadi baru pipi teh. Gondongan teh. Bukan lagi gampang lah sudah. Bulau, barulah maya bulau itu baru tu ni kali tu ada gunungan itu. Cager tak? Cager itu biru kan mana? Tahu lagi hari ayam, lagi atau aku sangu satu pe anu panas, yang kering head yang hadet, di kepala sama tidak. Di bulan-bulan tuli gareleng kadang mendengar cerita bestis samuna bikin anjing kadang-kadang cager nah itu anjingnya subuh mantap zaman hari itu menjelma teh bodong mah dan dua kali anjing bener bodong mah lapor anjing itu anu godong itu tutur anjing teh baheula makan godongkeun nutur-nutur jeung isi tutur dan itu